gelis. Alhamdulillah. Hujan dulu. Kawi barulah. Kawi kan kudu. Nak ujuk dia. Tuh, aja beneran itu. Cek kakak oke tadi. Ulah kok kamu lah, pakai karena hujan. Aku udah pun bingung, Kak. Upama mun telat, si abah pasti bakal ambek deui. Akang ki ngerti. Tapi pasti siapa yang nggak mau. Sabab jangan hujan juga kieu. Mun mah teu yakin, Kak. Sok mun si abah apaleun. Mun indit sareng akang. Mun bingung, Kak. Arek ieu bae hubungan urang teh, Kak. Jangan kudu kumaha deui atuh. Akang mah saja sedang tentara kamu tapi dalam hubungan urang teh. Tapi Kang Asep nyerah. lain gitu, Neng. Tapi Kang Asep. 5 tahun urang hubungan. Salila eta oge kemungkinan dari yang papais. Tapi mun tetep padeut ada janji urang duaan. Sanajan naon bae coba. Jeung gogoda tutung nyiba kana hubungan urang. Nah, akan teu ngahargaan kana tarik aku mun. gelis. Lain gitu maksud akang. Akang ngerasa kesukaan tentara kah? Kumajaran. Meruh dan si abah. Gitu. Cinta akan lanjut. Wah, marah juga aja nyawa akang menjadi adonan anak. Ulah sia gelis. Akang aya dikikirin aja. Amun salah.
Tiba heula oge. Abah geus tertanjung kana bukan si Mumun jeung si Asep. Coba. Geus sabaraha kali si Bang Pawara teh ngajen urang kariwang budak ieu? Abah, aku ngerti. Tapi cara Abah geus kaleulebihi. Kaleulebihi? Buktina sikap Abah nu sakitu. Tapi anggar si Mumun teu ngawarok. Oh, masih kamu. Ulah dia putri budak teh. Oh, mau dina urusan jodoh mah. Bisa latihan. Kudu buat kamu masalah. Naon gorengna yang Asep ikut Abah? Eces goreng. Si Asep teh anak nasi mardut. Sakabida mah bikin sarapan. Salah si mardut teh. Garung gede. Pinang kabar kasupui. Pamajikan anak loba. Budak nak balatan teka urus. Naon tembeuna nak belah 3 kilo. Baheula Abah, ayeuna Haji Mardut geus jadi jalma terhormat. Alah, keur aya bedana. Rek baheula, rek ayeuna, sarua bae garong mah garong. Ari Abah teu nyadar baheula kumaha. Hujan geus rana. Hai urang mulak. Mangga Kang. Sekali deui akan tegaskeun. Mumur mah pangkasar pan. Akang baris nyata reka. Pikeun merukan si Abah. Akang jadi. Akang teu perlu janji ka Mumun. Maksa aja. Akang janji ka diri akangnya lira. Da Mumun mah bakal tetep setia kada janji Mumun baheula. Poe ieu ditungtung langit. Asep janji nu sakitu kalina. Mumun tetap jadi milik Asep. Naon bae halangan baris sakarepan. Deuneng ludeung kaya kasieun. Mumun kudu nyambi jeung Asep. Ela bisa. Abah teu bisa diseruakeun jadi mantu. Baheula memang Abah jadi ulah-ulah dan nasi madu ke Abah zaman jadi garong. Tapi Abah teu miti heula babalik pikir. Sabab Abah teu si madu sering bisa pasalian ham. Allah, sarua bae. Ambu. Nah, kamu jadi ngabelaan si mardut. Abah jadi curiga. Aya hubungan naon kamu jadi si mardut? Abah, puluhan tahun aku babarengan jeung Abah. Aya hiji nu ngaganjel teu ayeuna dina hate ambu. Naon? Nah, kurang digemakeun. Jujur, aku ngerasa yakin alasan Abah teu panuju panjang Asep lain anu eta ukur. Tapi aya nu sejen nu leuwih ku ukur eta. Naon maksud ambu? Hajah Romlah. Naon maksud ambu? Nah, make mama si Romlah pamajikan si Mardut sagala. Nah, Abah jiga nu leuweus. Aya naon Abah jeung Hajah Romlah? Ambu, Kang Asep. mudah-mudahan ieu cukup bikin anjeun. Asep.
pikir abang memang fungsi hadiah di Cirongga, tapi jauh saja Cimanuk dari Cirongga. Eta oge pan, janten alasan abah tinggal segerombolan yang itu lantaran hajah Rongga sering milih Haji Madun si batang abah. Jaksa gagal abang punya kita teh. Lain gitu, nu bener nama abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup terkablasnya. Jika balik deh, dewek tak hayang ningali si lain hayang kada terima dewek. Abah, Asup, tapi abah. asup. Abah tak hayang dengan baik asana. Nah hasil lain tengah deh omongan dewek ieu. Hapunten abah. Inggit. Abah, sengaja beri kapati. Asep membunuh dengan nyanyikan putra abah. Sangadan dewek ngabuka jadi babatan. Dewek wanginjinan anak dewek nanding di Cilahi. Asep harus tinggalkan Mumun. Tapi Asep juga alasan. Nawan sababna, abah terpadu dengan hubungan Asep dengan Mumun. Nu pasti hiji alasanna. Lantaran si lain anak si Mardun ban. Nah, atuh sapun bapak teh. Duit ka abah sakitu dendengna. Masalah heubeul. Waduh si lain kepala. Jangan Sep, ampun bersikap abah nih pieu ya. Mugia anjeun teh janten rahan mana. Asep teh bisa-bisa ngamaklum kan si abah. Mereka mah Asep ngatur ke bisa Mumun ka ambu. Karena masih kena nabi kan hubungan Asep dan suaminya. Yang itu teh jangan Sep. Urang kedah sami-sami maklum. Kapanan urang sararea geus pada apa? Pasang tukang abah mun sareng tua kama. Mun, akan meminta mulanya. Mumun sing sabar. Hiji maksa, abah pasti nampi kan hubungan urang. Kang Asep. Hampura abah ya. Abu, Mumun, sudah ada raguan naon di pakai teh. Potret manehna nuka tampang tahun kamari di pikuraan disimpen dina koropat.
Kuring ke apa aja dengan Aki? Pon gitu deui. Aki mau apa aja dengan kuring? Asep, Karta, Putra, anak juragan, Hajah Romlah. Di mana? Aki apa ngaran kuring minum kuring? Tong baru ninggalan si lain dengan si lain. Saha kan pasti lain dewe apa? Atau puhu ada bapak kuring mah jangan disohor. Pasti Aki apa? Cuk! Jelema pintar, tapi gampang dibodoh. Mangpuluh-puluh tahun si lain dibodoh kekayaan. Jong egois dan dunia. Ki, Aki, atau saya sedang, naon masih lanjut? Dibodoh kekayaan, jeung egoiskan dunia. Naonnya maksud aja kita ini? Tidak apapun Nimas. Si kuring itu mau bantu cuma dia kenal Pak Putra. Halah, anjir ulah bohong lah. Tilu PK tukang, si Asep di meja. Kian manena kapal di aki-aki anu rada oak. Kuring yakin, pasti anjir ada maksud teh. Tidak apapun Nimas. Harus pisan. Kami si kuring teh jadi kenal dengan kasang tukang. Cukup. Anjir geus ngajieun kesalahan gede. Anjir geus ngarusak perjanjian urang 25 tahun ka tukang. Caritaan anjir kasih Asep tilu poe ka tukang. Geus ngabukakeun manehna raksa kuring. Pikeun ngabolos ya. Anjir siga 25 tahun ngeulahana. Tidak apapun Nimas. Itu wajib mustari. Ninggal mangsa utama. Numunkan si kurima. Gak ingat pisan. Juragan Haji Dawak Cabalakan. Saat mulai tubi makan uang putra. Sarang kurang selayan. Balai. Naon maksud anjir? Tidak apapun Nimas. Kalira. Para kesuningan. Sahari mumu. Mumun? Ngaboboh si Asep? Nah anjing ngabikan si Mumun? Tidak apapun Nimas. Manawi. Kuningan. Putra sahari mumu teh. Si Dayat? Tidak apapun Nimas. Manawi. Kuningan. Sahari daya teh. Nah saha kitu? Sapa bari pertanyaan anjeun teh? Tidak apapun Nimas.
Mas. Salaresna neng mumun teh putra Raya Jakarta. Tinggi di Maimunah. Oh, kesalahan mencari kakek. Nada pangapunten Nimas. Sapadana salira dinikah Juragan Haji Madu. Alapan Raya kata eleh di negara bocah kawasaan gamulan yang pitu. Salira merintahkan ke Simpuri. Pikir ini sejauh-jauhan. Sangkan usia salira terkabungkan Juragan Haji Madu. Nasib kuring kalung-kalung. Saya tujuan tentu. Doa menang, Simpuri menang Raya Jakarta. Tinggi di lembur negeri. Malihan mah, Simpuri ngumpulan Raya Jakarta. Nikah dengan Maimunah. Putri tunggalna Kanjeng Madan Anyar. Dugika, ada jalan kagedan putra istri. Nudi pasihanam, mumun Maimunah. Tahu kita cerita, Raya Jakarta, katalah jadi apa daya. Raya Jakarta. Rela aja nanti karena kehidupan kuring. Sampai semang tahun-tahun, kuring nganggap berjutilan. Wah, nah angin apalun, ya siapa teh budak kuring. Nada pangapunten Nimas. Menawi abadaya para kuningan saha den asih 5 tahun kapungkan. Tingawitan salira saling Juragan Haji Madu. Kali kaya lembur. Palingan si Asep pernah pisah dari kakak kuring. Ia keluar nasi mumun, tepat ujung ada bunga karanena. Rela kuring. Oh, kumaha tutkeun anjeun. Kudu kumaha ayeuna. Nada pangapunten Nimas. Nuhun teu Simpuri mah. Nya bari teh ya. Daik teu daik. Suka teu suka. Salira teh duduk ka Den Asep. Ngeunaan saha di mumun teh. Aku hari itu mah 25 tahun kuring hidup setiap dan layar gunanya. Ada ting ambang nala berkata di apaan. Sedap pangapunten Nimas. Panginten tidak gitu. Ulah dugika. Kalau patah jadi sepuh, ngabalutakeun cilaka ka kepala putrana. Mangga gara ini tak salira. Nah terjadi kilo lah. Rata-rata pelurus di dunia teh. Papisah puluhan tahun. Ayeuna kudu panggih deui. Sedap pangapunten Nimas. Sadaya terhadap mati dan jate. Saya lupa beneran. Sadaya dapat harus diatur oleh Maha Kuasa. Tapi kuring nanti aku bangun rumah sakabehna. Sedap pangapunten Nimas. Mangga gara ini tak
Sarua juga si Abah. Itu satu tujuan dan hubungan orang. Nah bisa gitu Kang. Saka terang umur mah. Tuang ibu teh satu tujuan pisan karena hubungan orang. Angka oge teu ngarti. Nah, begitu. Jigana ieu aya hubunganana. Jeung carita aki-aki, nu harita pangi di sisi pasir teh. Aki-aki. Masa Akang. Opat wae kaduka. Akan panggil di hati-hati nu rada oang. Dina obrolan akan di manehna. Aya kecapan mata pun menggerakkan. Aki owah. 40 tahun si lain dibobodo kekayaan. Jeung egoisna dunia. Mumun. Nah, mumun apa? Kekecapan udah ucapkan gue tak kayak gitu. Kamu pun ge pernah nyarita kitu. Mumun apa? Saha ya tak kayak gitu. Eta teh aki owah. Katolah owah. Sahabat sama campur tepugu. 60 tahun hirup dia lembur. Tapi teu aya saurang oge. Anu apaleun di mana padunukanana eta aki-aki teh. Tapi sanajan owah loba ucapan manehna anu nyata kajadian. Eta sababna urang lembur noah eta aki-aki tukang ramal. Mun milih mana? Mun milih Saka, Kang Asep, Kang Jaya. Mun pasti milih dirinya. Hiji deui. Rasa cinta pasti ada. Ina makhluk punya wahana. Cinta kamalina mantap mau cila. Cinta sakabakal mantap mau cilaka. Cilaka. Puluh tahun sih mau udah kekayaan.
Puri, di tungtung langit, tutukan pasir jajar 5. Aki, Mumun, Ki, hatosan sakedang. Lembah mana tutung langit tutugan pasir jajar 5 teh? Mumun, enggak sok udah. Akang apa di mana tuh tulangi tutugan pasir jajar 5? Kamu nih nyata palna. Lembah mana? Akang fungsi pangi di mana ada tempat anu suni. Sisi pasir jajar 5. Kidul dan lembur aja. Halo. Halo marah mana kayak apa kan? Jadi dia ke warna jerena. Masya Allah.
Nimas. Kuring tepan nuju kana kabadegan anjeun lah. Kan waktuna. Tidak pangapun Nimas. Numpun ge panggil uji abdi mah. Nyai mah pisan waktuna. Naon jadi timbangan anjeun? Nada pangapun Nimas. Dan asal kali ini muntah. Parantos saya pisan. 5 tahun akan hadir. Cinta lanjutnya. Terus kali wajar. Mau bisa dipisahkan tuh kayak non baik. Upama dianggap langsung lebih dari simkurin yakin. Cilaka bakal tumi bakal aja. Salah kurang sekalian. Cilaka. Cilaka. Ada apapun kan Dimas. Mangga berain hutang. Kumaha hukumnya? Upama dan aset. Mereka tidak saling dimungut. Panginten saling rawe upina. Namun bakal kagak berkuat aja. Sabab dan aset saling dimungut teh. Pada putra itu di nama daya. Di dua istri itu benten. Oh, astagfirullah. Keunus teh hati-hati. Kenapa bisa gitu? Kapanan jeung Asep teh? Putra juragan Haji Mahmud. Sareng juragan ini masa jauh lah. Cicing Sumi. Panjang cerita tentang Sumi. Lu hukum itu kenyataan nah. Allah, Gusti. Anak itu mah pernikahan sadar artinya cinta kebalam. Jauh saat yang masih jauh buat ada kandungan. Cukup lah. Bagi berikan sama adil hidup teh. Sahabat atau hantu di mata tukang. Kudu jadi balai kata aturan kuring ayeuna. Gusti. Nah, juruskeun cinta ka Maranesa. Sanes kayaan, sanes cinta anu makna juragan. Cukup Sumi, cukup. Kuring sadar, lain maranehna anu salah, lain maranehna anu kudu nanggung kesalahan kuring. Oh, Sumi,
Nah, tidak langsung dia beli bumi lagi tadi. Jalan buat dengan juragan. Nyasok aku salam kadinya. Mangga juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampurasun. Nah, tayo menembak dulu. Kurang so biasa kayak gitu udah kan? Oh. Assalamualaikum. Sampurasun. Ada begini. Jaja. 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 Hei. Songe. Naon eta? Itu di golongan. Iya nih. Cing kita kan begini. Mewek maju. Arinya nih kunaon? Kapanan kita silai meta dewek kita mencak. Ani, becakan. Coba anak kesalahan punya nih, kalah mencak. Oh, si Ani, si Jack atau yang kita teh. Tong dipuput atuh torek teh. Istighfar, udah luasan gitu. Alang hukum dulu. Naon arinya nih? Jodoh kadang-kadang hukum segala. Peta lima sama. Naon ieu? Nanaon masuk bubarek atuh segala. Abdi, kok masih lain bawa untuk berwajib. Dewek lah kita bawa. Jawab. Apa wes lain dewek kamu? Naon ieu? Cenah lain kita korek ka dewek. Rek, rugi masih daya. Oh, anjing, jago. Korek dada, lain korek. Bagus. Nikah sia tadi itu. Udah juragan. Adong ka parasea. Jika dewek. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampet. Cing angkatan kadang beli pawon. Ini juragan haji. Aduh, ini penaonnya. Juragan haji kesana banget ke tahun butut. Mangga ini juragan haji. Atur nuhun atuh. Keun dia bae lah. Hansal ayo. Ayah juragan, lucu di jalan. Di atas saksa kita. Oh, kamu. Kita saja, Iya abang, ayah juragan haji. Iya abang,
Tidak keleh Andika pulang. Meong bodas. Meong hidup. Jawa kumpulan meong itu. Lawas bisa kurang ketepanginnya 25 tahun. Lain waktu urusan ke Dewi. Ya, kan dia tidur. Nah, nanti kita sorok ke pulang. Di antara 7 gerombolan meong itu yang tinggal di luar itu masih kena ayah. Andika si meong hidung, Kula si meong bodas, Jawa si meong bodas. Kula tenyang, bakal panggil bijak Andika meong hidung. Andika penyebut-nyebut di meong hidung. Kula selain gerombolan yang putri. Ayah kene gini sesama walen Andika teh. Sabar dulu. Kula mah lain rek ngalikeun deui ingetan Andika ka mangsa katukang. Kula mah ngarasa sono. Sono kula teh dulu. Randeng. Maju deui ulah jalakeun dewek nu jeung beureuh layang. Jadi gitu kaya Andika. Masih kena pada salam ka kula. Sok lah di layangan. Hitung-hitung olahraga we. Enggak seliwat. Tanggo yakin awak. Abah, ulah luasan gitu, Abah. Geus pada ngomong. Tong ngaguguna sumbar amarah, Abah. Ini kamu. Ini kakak itu. Sampai pilun. Urusan keperluan lagi ya, Pak. Ulah aju kau sumbar amarah yang bermorak. Ngerakeun pada kinju. Goblok. Bebas. Dua jago. Dua jawa na gerombolan meong itu. Rek ngadu jajan euy. Kamar perkenalan atualan di dua ateng. Nata cukup. Baru lagi babok kita rope. Ali ngomong. Ngomong naon-naon. Mesti nyalakan di perut kakak. Sana aja kita nanti ke piluan. Tergedal terus hati suang-suang. Tapi tidak sikap dicaitan Arandika. Nyirik. Yang Arandika sakabe. Pada dia yang dendam berjauh. Jangan jawab. Jadi tinggal piluan. Andika nu kudu bayar. Larakun Andika kesanggeus. Ayeuna Andika sakabe. Udung ngadekeun pula cumarita. Awak. Sakedak bebas. Keun. Pula nu cumarita. Ngaguar sakabe. Anu tumi mah urang sararea. Naon maksud Andika wa? Ing daya. Andika nu pucuk pikiran. Ya Andika nu bertanggung jawab. Naon maksud Andika? Ulah pura-pura bodoh Andika. 25 tahun ulahnya berusia Andika. Berat. Nyai nak dibolehkan. Lantaran upamanteu. Balai bakat tumibah kurang sarerea. Rusia mah wah. Sabadana meong hejo. Nu masih 4 ditemukan perlain. Ditembak ku musuh. Basa ngarampok sedadak emas di Malaka. Kaayaan gerombolan meong itu ganjel. Sabab masing-masing pimpinan wilayah. Filisik.
jangan berkentangan pimpinan. Ya ada di kedua, nuk kasut buka power gede di antara sakabe anggota turun kalami. Jangan berkentangan pimpinan. Jangan begitu cara rumahku di gerombolan yang itu mah. Namun salahnya, bener, memang gitu. Tapi ayah kecelakaan salah di dalam kata rumah. Naon awak cek perasaan mah kula menang berkata kalungan ku cara anu sah jujur Sah memang sah, jujur memang jujur, tapi nahara di telinga seperti sampai menghalang dikat turun ke pakalang. Alan di kedua aja iya jadi pakai sing sahawai di antara alan di kalau ngumpul bakal jadi pimpinan nu ewe udah digamkan gerombolan jeung masrahkeun sagala nu dibanda asup pengajikan atau bebenena akan unggul. wah tutunglah sia Jaga bahan pengen tak 25 tahun kulanya terus saya ya di hari itu si Meong Hideng nu eleh di pakalan lu tak ninggalkan gerombolan keasup ninggalkan PBD 2 hari tak berkekandungan si Meong bodas nu unggul di istrenan di pimpinan gerombolan Meong itu keasup ngawin PBD si Meong Hideng anu hari tadi tinggal lu tak buka kemana Enggak cukup lah. Anda nuna cari tanah naon deui. Aina bere kesempatan kuring. Pintu mulikeun cari tanah. Nah,
salah, Mun. Tapi kalau orang baheula salah mah. Kuring aku salah. Sejujur kakak dengan kakak bukan kuring. Setaja dipidorong kakak. Tubuhnya ayeuna. Tapi Lain anjeun nu salah Dimas. Tapi kakang nu salah. Coba upama harita kakang teu ngerebut anjeun di bahan salaki anjeun. Wah, aya masalah dia kieu. nya. Tapi nah kesalahan Raden kudu jadi dosa pikeun kuring. Kunaon menjadi urang kudu nanggung dosana. Jawab Akang. Jawab. Aya nu leuwih penting di batang gara-gara jeung si Panon dina masalah ieu. Bere kesempatan akan bermikir. Sangkan lega akan jadi jawaban anu bener. Kula salah. Sebab mulai kejadian kieu upama baheula kula teu lajur nafsu pelanggan bibit ruruh jika anjeun Dimas. Urang sakabeh nu salah. Urang kudu nyar mereka. Sangkan dosa-dosa urang baheula. Teu jadi bawa pikeun katurunan urang. Ayeuna jaga teh satuluyna. Ya kudu kumaha urang ayeuna. Bere kesempatan kakang keur mikir. Kumaha mamadegan Andika wah. Urang sadaya. Kudu nerima kana kaya ieu. Mumun mah teu bisa narima. Upama rasa cinta mumun ka Kang Asep kudu sirna. Diganti ku rasanya adik ngalanjutna. Sarua Mun. Ana oge kitu. Tapi pira-pira kudu maksakeun hubungan ieu. Hubungan marane geus moal bisa dipisahkeun. Urang sarerea kudu bisa misahkeun marane. Kumaha bae carana? Cara naon bae bakal dilakonan. Sangkan urang bisa tetep kahiji. Kumaha bakalan bisa dipaksa diri bisa. Tetep kuring apa bisa jelek cinta asli. Cepat ya kuring mah. Mulai jalan bikin misah tenana. Pasti aya jalan. Ya, pasti aya jalan. Nah, aja siap melakukan anak. Siap yang tersiap. Kuring kudu siap. Kan perjuangkan cinta. Tapi kumaha? Kumaha mereka urang salah. Salah yang salah. Bener yang bener. Mas lain patokan dengan kuring. Salah dan bersalah kudu tetap dilakukan.
Tuhan kesanggup. Upama kudu yang seri 2 bulan turunan gula. Nanggung kesalahan dina dosa-dosa. Anu geus dipilau waktu gula baheula. Saha dia cinta? Saha ngabogaan cinta? Saha dia hero? Saha ngabogaan hirup? Kurang pantakeun deui ya hirup jeung cinta. Anu nyieun jauh ngabogaan. Parantos Reng Sewidang